Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ari sadaya puji anu opat. Lillahi eta tetep kagungan Allah. Alladzi qad wafaqo alladzi qad wafaqo lil ilmi khaira khalqihi walituqo. Alladzi qad wafaqo anu tos maparinan taufik Allah, anu tos maparinan taufik Allah lil ilmi kana ilmu khaira khalqihi kana leuwih saena makhlukna Allah, walituqo jeung kana takwa. Eta kitabna dihandap saha eta? Dihandap. Hatanahat qulubuhum linahwihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi. Hatanahat hingga ngamaksud naon qulubuhum pirang-pirang hatena kholqi kan kholqihi linahwihi kana arah-arahna Allah famin azimi sya'nihi mangka tina arah agung tingkahna Allah lam tahwihi mangka teu ngaliputan itu qulub ka Allah. Fa usyribat makna dhamiri syani fa uribat fil hani bil alhani. Fa usyribat mangka dipertelakeun itu qulub, dijelaskeun, dijelas makna dhamiri syani kana makna dhamir sya'n. Ari dhamir sya'n teh naon? Dhamir sya'n teh kalimah thayyibah, la ilaha illallah anu logatna biasana kumaha cenah? Kalakuan jeung tingkah. Fa'uribat mangka dipertelakeun itu qulub atau dijelaskeun itu qulub fil hani dina meuli arak teh naon cenah? Minumannya. Bil alhani kalawan iringan suara gitar. Suma sholatu ma'asalami Suma sholatu ma'asalami laiki ala nabi absohil kholaiki. Suma sholatu tuluy ari rahmat ta'dimna Allah. Tuluy ari rahmat ta'dimna Allah ma'asalami sarta kasalamatan laikin anu pantes itu salam. Ala nabi eta muga tetep ka Kanjeng Nabi absohil kholaiki anu langkung pasehna pirang-pirang makhluk. Absohil kholaiki anu langkung pasehna pirang-pirang makhluk. Harokatan bisa harokatan tancan. Harokatan. Muhammadin wal ali wal ashabi man adqanul qur'ana bil i'rabi. Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad
wal ali sareng kulawargana Kanjeng Nabi wal ashabi jeung pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi. Man nyatana jalma adhonu anu pada nguatkeun itu si eman, anu pada nguatkeun, anu pada ngokohkeun itu si eman, maksudna menguatkeun hukum eta teh. Al-Qur'ana kana Qur'an bil i'rabi ku i'rab. Wa ba'du kapotong. Wa ba'du fa'lam annahu lam maktasor julul waro alal kalamil muhtasor. Wa ba'du jeung dina sabada mata qaddam atau dina sabada maca bismillah sholawat sareng salam. Fa'lam kakudu kanyahokeun ku anjeun annahu kana sa'nyana kalakuan jeung tingkah eta lam maktasoro samang-samangsa di ringkes sahajulul waro lolobana makhluk alal kalami kana kalam al muhtasori anu diringkes itu kalam. Wa kana matluban asyadda talabi minal waro hifdzul lisanil arabi. Wa kana sareng bukti eta matluban perkara anu disuprih asyadda talabi kalawan leuwih banget panyuprihna. Minal waro tina makhluk non hifdzul lisani ngapalkeun kana lugot atau ngapalkeun kana bahasa. Lisan di dieu teh bimakna bahasa dan bimakna lisan. Al arabi anu bangsa Arab itu lisan. Kayafhamu ma'aniyal Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani. Kayafhamu supaya bisa paham itu si julul waro, supaya bisa paham si julul waro ma'aniyal Qur'ani kana pirang-pirang maknana Qur'an. Wa sunnati jeung hadis ada kikotil ma'ani anu samar-samar pirang-pirang maknana.